Aing. Saya Rahwana Ewa Ena Ewa. Rahwana. Aing. Eta luhur suara Rahwana. Aing kieu ge dalang urang. Dan Sunanar mah halus. Atuh halus. Samanya. Palaman ku aing digorengkan itu live streaming sia teh. Ber aing dibully. Nggak capek aing mah bener ge dibully kumaha disalah. Tah ayeuna mah urang cobaan. Aing enggak jadi Gatot Kaca. Gatot Kaca suara Gatot Kaca. Hah? Mana jadi Gatot Kaca sorana urang. Sia jadi Arjuna. Sorana ieu. Urang sorana. Oke. Ya, urang jadi dalang. Gatot Kaca urang. Di belah itu. Tong deketing bau sia mah. Mana Arjuna? Hang mana Arjuna? Diceritakan Arjuna bertemu dengan Gatot Kaca. Musik. Wah. Aing nu ngomong sia teh. Pan urang nu ngomong urang dalangna. Urang dalangna. Gatot Kaca datang. Bendrong. Mana nari heula Gatot Kaca? Bab. Mana lain jadi silam sijan sia teh ikian. Hah? Gatot Kaca gagah nari. Gatot Kaca nari. Oh nari. Atuh bejaan tadi atuh. Nih hese bisa. Hirung. Yo. Bendrong. Temongkeun geus teh. Apa. Sirek noong aing. Apa jeung Arjuna lain aing mah dalang. Ajal ka urang we. Mana ciga kieu pas pisan deh. Karunya cenah. Naon sababna karunya? Udah aing pan. Ulah kitu sagedeung deui tungguan sia. Belaan atuh teh. Ayo. Apa heula? Omong ala. Iya. Arjuna, paman Arjuna. Paman Arjuna. Kamana ya paman Arjuna? Kamana ya paman Arjuna? Kamana ya paman Arjuna? Tutur kan saya teh aing dalang. Paman Arjuna. Aya naon? Lain maneh sia. Sia di dia dengekeun. Aya naon? Eta suara Arjuna, ingat. Aya naon? Lemah. Gatot Kaca ada luhur sana. Paman Arjuna. Ya, mana? Aya naon? Eta nu maneh? Ingat konsentrasi atuh ieu urang teh dibayar ye. Ada orang erakeun pisan. Bandung ya. Paman Arjuna. Ayas sia naon ya Mana gitu? maksud urang teh urang mah mere nyaho sorana dihanap lain sia kikieuan sia teh Maksudnya suara dia arosin di hana. heeh Halus ya. Gatot Kaca sia hei Rumdan maneh dengekeun sorana pan sorana dihanap ieu Abi tos dihanap ya. lain siana Aduh, abi meni jadi lieur. sia nu belegug sia tetengahkan sekolah Maksudnya sorana Gatot Kaca sorana nu dihanap lain sia nu dihanap sia mah di luhur sora dihanap. Apalkeun sia teh. apalkeun Heeh. Apal teu? Lain ieu mah salah we. Aing teh tadi geus Gatot Kaca geus biji lah sia teu. Tah dengekeun Ngarti-ngarti. Gatot Sok karunya sia teh dalang.
Coblak we. Dengekeun sia mengerti. Aing ngerti tadi pusing ka urang lagi. Katot. Ayo. Ditampiling ku aing sia. Apaan Pan iya? aing rek ngomong sia teh ieu. Apa? Nya. Nya. Capek jadi dalang. Nya. Enggak sih mana itu semua dalam kata lu. Wah. Terus aing teu kudu make baju. Oh, bos kita tuh gantungan. Oh. Sugan teh aya temok ya. Oh, gantungan. Oh. Ulah dia bisa dipawok euy. Moal dijagaan ke Oh, kamu kayak mau tahu bekian jaket mah. Lamun celana jero bekian. Sok buru itu saru ingat tadinya. Iya. Ingat tadi itu rek ngomong wah. Kayak mau ulah suka tahu. Gatot. Iya mau kalau wah. Kalau sekali. Gatot gaca. Wah. Sok asal ini. Siapa coba wae tidak makan leweh gitu. Kunaon dalam. Mentak aing ge PJ mung jadi dalang kieu. Pan aing rek ngomong sia teh. Ya sok atuh nih. Pan iya pan. Teu kudu belikan atuh. Rudiana jantan Gatot Kaca. Tira aja di Rudiana atuh. Ayo saha? Ohang. Oh, Ohang. Tah, mana Mansur Gatot Kaca. Jadi Mana saha? Anton. Anton Sia Kurniawan sia mah. Hoyong jadi Anton. Aja Gatot Kaca huntuna paburantak. Mana tong maka aya datang. Mana di imah ceritana si Gatot Kaca keur ngapung heula pan Gatot Kaca aya jangjang. Jangjang keur ngapung. Sok. Gatot Kaca sia. Arjuna datang. Musik Arjuna. Aduh, Arjuna. Gatot Kaca. Sia kikieuan atuh. Pan aing ngomong. Aing teh ngomong biar teh Gatot Kaca mana kieu? Salah wae aing mah. Gatot Kaca. Di dia deket teh ka Tangkuban Parahu. Deket. Ulin jeung aing ka Tangkuban Parahu. Naon? Ku aing di Jagor. Sia teh teu ngarti-ngarti. Sakra. Simbol ieu teh simbol. Bapak kunaon nepi ka bahagia kieu ya. Alhamdulillah di bahagia. Walaupun sia teh bahagia sakitu. Eta teh Cing aing nanya. Lamun pelawak seberapa tahun? Ulah. Maksud aing teh kieu teh pan simbol. Sia ngarti. Maksudna biwir cacalawakan sorana ti aing. Arti teh sia ngarti teu. Ngomong calangap paskeun yang sia ngomong. Paskeun jeung urang. Iya aya naon. Itu aya naon. Ieu teh aya kahuruan. Pusing aing. Naon sih? Naon sih naon? Astagfirullah. Manet pan aing teh dalang atuh. Dalang mah ngigelkeun wayang. Heeh. Sukma dalang asup kana wayang. Wayang. Sukma wayang asup kana si Sukma. Sukma. Kana dalang. Urang dalangna maneh anu babaung kieu. Lain babaung, sasalangapan. Cacalangapan. Oh iya. Nya eta teu ngarti-ngarti. Astagfirullahaladzim. Pantesan Karek kitu tadi. Batur geus ti koro geus garing karek kitu. da kitu sia eta mah pas harita pembagian otak kan menang sasenok da kitu tah. Teu ngarti-ngarti pantesan sakola teu naik sia mah. So, Hebatnya. Hebat nih sia teu naik, hebat. Gatot Kaca. Kadieu sakedeung Gatot Kaca. Aya Arjuna mah kasepnya.
Wayahna we atuh da Eueuh deui, ieu. eueuh deui kainangan ieu ya Abasia. Anggapnya mah Arjuna salah setaknya. Nya. Oke, tenan naon. Anggapnya mah Arjuna tipes geus 3 kali gitu nya. Besok. Gatot Kaca. Ayo naon? Aya naon Paman Arjuna? Ai aing nyeri cangkeng. Duh, meni nyeri aw. Apa na aing mah teh awang-awang bijilna tuh. Tong ieu teuing tong hareup teh da ieu ruas. Tong ngareureuwas teuing. Sok saya tenang ke sok bleker yuk. Gatot Kaca. Dia sakideung Gatot Kaca. Abdi aya di luhur. Mana di luhur? Luhur. Abdi di luhur. Lain maneh nu ka luhur, sia nu ka hanapan sia di luhur. Ah. Maneh nempo ka luhur. Ai sia nempo ka hanapan aing di luhur sia kieu deui. Kaluhur nempona Ka atuh luhur. Ya visualna soalna hese ya. Nah gitu. Nah. Gatot Kaca turun. Gatot. Ya aing di dieu. Maneh fokus hiji gitu tak. Iya we di dia tak caritana pan Oh, gitu. di dinya. Heeh, pan ai visual mah bisa direka-reka. Gatot Kaca. Paman Arjuna. Abdi ieu di luhur. Di mana? Tah, ya, abdi nincak. Tah, abdi nincak. Eta ieu kana kitu suku di kieu maneh teh. Itu tah maneh. Ieu pan ku suku di kitu-kitu. Apa teu katingal? Abina nuju ka luhur ningalna. Aing kumaha ngajelaskeun nya. Nya. Kieu we tuh kieu. Sok maneh dihanap. Hah? Dihanap maneh dihanap. Eh? Caritana dihanap gitu tengah. Tah, gitu. Wah. Pak. Pak adieu tah. Pahamna loba jangkrikan. Sudah lupa jangkrik itu. Paman Arjuna. Aya naon? Gatot Kaca. Oh. Aya perlu we mah. Perlu naon? Perlu we ya mah. Sumuhun aya naon? Gatot Kaca. Aing kadang-kadang aya Arjuna nyebut sumuhun ka Gatot Kaca.